Jadi nikah mah ibadah nih sabab cocok jeung kalimatna nikah nikah n na nikmat i na istuning ka na karasa a na aduh ha na haneut tuh. Atuh kumaha teu nikmat panganten nikah sok hayo nu tadina haram nyanyanak istri jadi halal sabada diakad nikahkeun walina aya saksina aya terus nanda tangan surat-surat di depan wali saksi bener teh Pak? Surat resmi eta teh memiliki wanita dengan halal diasongkeun ku penghulu sok jang bager tanda tangan cenah ditanda tangan 3 surat SIM STNK BPKB SIMna surat izin mondok nu tadina haram ngendong di AWW jadi halal nu kadua STNK surat tanda nurunkeun kolor aya komplit di dinya bebas ek diporosotkeun ge nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok nu resmi didinya mah hei lalaki urang teh boga mobil jabrig ya ngan kudu minang dipariksa da bala teuing sok loba oray lain nyengir mumun kored genep bulan sakali sunat di kored tah sayang careuh teh sok loba oray nya sunatna eta di AWW di lalaki ge kitu sunat paneta pas sunatan ti Nabi Ibrahim lain heureuy jorok lain da ti Nabi Ibrahim eta disampurnakeun ku Rasulullah perkara nu disunatkeun di Nabi Ibrahim disampurnakeun ku Rasulullah hiji khitan dua lamun di lalaki nyetrip kumis sok piara kumis tapi disetrip sunat ulah ngaliwatan ka dieu kumis teh sehingga jembatan leho ka dieu ulah setrip sunat di Nabi Ibrahim nu katilu ngerok bulu kelek disunat nu kaopat tekan kuku sunat di Nabi Ibrahim nu kalima ngerok bulu sayang careuh jang di lalaki sunat dikerok mun di AWW sunatna didudut kabayangkeun sing jalepretna pew nya eleh senar gitar ge. Selamat mencoba. Nih menimur ingkak. Cicing ibu-ibu suah.